Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi langit di 10 himpa genep bade ngadongeng nu judulna Tukang Karedok jeung Masinis. Hiji poe, Mang Udin nu sadi dintenna dagang karedok muter siga biasa. Ti enjing-enjing tos ngukurilingan dagang karedok. Alhamdulillah, pas waktu nincak ka lohor, daganganna tos seep. Kaleresan Mang Udin teh aya di sisi rel kareta nu rada sepi. Ah, sakalian weh, urang ngumbah piring di dieu tuluy balik. Kitu saur Mang Udin na jero hate. Akhirna Mang Udin ngaluarkeun jojodok sareng ember nu pinuh ku cai. Tuluy ge weh diuk bari ngumbah piring. Piringna teh dikumbah tuluy digibrig-gibrig sangkan sesa caina garing ka bawah angin. Kabeneran, piring tarakhir dikumbah teh piring warna beureum. Eta piring dikumbah tuluy digibrig-gibrig oge siga nu lain. Pas pisan pas Mang Udin ngagibrig-gibrig piring nu beureum eta, aya kareta nu datang. Si masinis nu ti jauh ningali aya warna beureum, digibrig-gibrig jadi leuwas. Da disangkana aya tanda bahaya. Atuh dikeureuweul weh eta rem kareta. Karetana ngarem kalawan tarik. Nepi ka panumpang-panumpangna rareuweusan. Karetana eureun pas pisan dipayeuneun Mang Udin. Si masinis bari nololkeun huluna nanya ka Mang Udin, "Aya naon, Mang?" Mang Udin nu teu nyadar piring beureumna disangka tanda bahaya ngan ngajawab pondok, "Teu aya nanaon, kantun bubumna kungkul."